Sar kumpara rayun, ibu bapak. Gak susah, gesambah, rumah tangga ge payah. Salah kita ngerti apaan di mata mahi. Mau paham sorangan batan bapak saya. Dunia kuat asal ulah basilan. Agodanya coba mun urang rumah tangga sakapeung sok ludeung rek minta diserahkeun tapi na pohara gawas lain wanita ulah sok agoda pan kudu coba. Masalah kodok di bapak-bapak heula manawi bade sodako bapak. Kerja cari uang kok dibuang-buang buat istri saya. Ala dikodok heula pak. Payana salah dengarti pan resiko demahi mupahan sorangan batan bapasean durian nuguan asa ulah basilan gogoda coba mun urang rumah tangga sakapeung sok rudeung rek minta diserahkeun tapi na pohara gawas lain wanita ulah osok kagoda pan buku ge coba. Ayo acu koneng sareng bapak saha manawi bade nambihan bapak kanggo cicilan. Ayo bapak saha ya Pak Guntur manawi bade nambihan kanggo cicilanana. Aya cenah Bapak Guntur cicilan pertama ibu bade nambihan cicilan kedua. Rek disulap ku kacinta kembang asih rek diangi ku rinda birahi rek dipajang tina gapura kaheman ibu Amel geuring leungan sangkan teu wiwitan arek dirung-rung berang penting dipilih ku kadeudehan meuweus sutra kayas nu pinuh sulaman cinta nu ligar dina hareupan sing dinegan adi langit abadan beta lir bulan ayang-ayangan bulan semu ngajak seri bentang semu ngani cepan atau si bidang akuntansi ayeuna bagian bidang naon deui ibu atana pita acan hoyong kene.